Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah Bapak dinadikeun kieu oge damang sareng tiasa nyarengan hidup dina panglawunan basa Sunda anu kadua ieu. Cik cobi dinten ayeuna aya anu telebat sakola atanapi hadir sadaya? Alhamdulillahnya hadir sadaya sareng hidup tiasa oge angkat ka sakola sareng acan urang diajar lakun sae upami misana urang ngadoa heula sumangga ka Asep kanggo KM mimpin kanggo ngadoanya mangga. Saya Sastra Sandiaga dari urang sami-sami ngadoa kita. Ngadoa rese. Satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Asep anu parantos mimpin kanggo ngadoanya urang sedang ngadoa heula supados dipasihan kalancaran itu ke Allah Subhanahu wa taala ya. Tah ayeuna sate acan urang ngawitan diajar Bapak aya es breaking heula. Sadayana tiasa ngadeg sumangga ngadeg. Ya, siap. Ya. Nah, coba supados hidup sadaya konsentrasi dina ngawitan diajar bahasa Sunda ieu, nah, Bapak aya es breaking heula. Upami saur Bapak enjing hidup keprok sekali gitu nya. Nah, upami saur Bapak sonten hidup keprok 2 kali. 2. Upami saur Bapak wengi hidup jepling. Ya konsentrasi, udah konsentrasi. Siap? Nah, siapnya Bapak dicek heula. Enjing sonten wengi. Oke, konsentrasi. Siap ya, konsentrasi. Sonten enjing wengi. Sonten enjing sonten wengi. Oke, mangga calik sadaya nanti atur nuhun ya biasa konsentrasi dina ngawitan ngawungan bahasa Sunda anu kadua ieu. Cik Bapak hoyong tumaros heula ieu minggu kamari teh hidup sadaya tos diajar ngeunaan naon cobi saha mangga Asep Diajar dengan biantara. diajar ngeunaan biantara. Nah cik naon ari biantara teh Sep? Biantara nyaeta omongan anu ditepikeun ka balaria secara lisan atau langsung anu atawa dibaca dina teks kata sifatna salah serta ngandung pikiran anu bade didudukeun. Nah, leres pisan nya saur Asep tadi diantara teh tadi nu didugikeun Asep dina materi anu tos ku Bapak didugikeun dina lawuhan anu kahiji eta nya. Hatur nuhun Asep anu parantos ngadugikeun sawanganna ngeunaan biantara. Tah, biantara teh aya strukturna. Cobi aya nu masih emut teu strukturna naon wae? Ya, Neng, naon wae? Strukturna aya buka eusi sareng panutup. Tah, leres teh kinten-kinten. Struktur biantara teh nu kahiji aya buka, aya eusi, sareng aya panutup. Aya panutup kitu nya. Nah, eta tos ku Bapak didugikeun dina lawungan anu munggaran. Nah, ayeuna hidup sadaya biasa ditingali ka payun di dieu Bapak tos nyayunikeun LMS kitu nya Padlet bahasa Sunda bab ngeunaan biantara. Ieu link oge tos ku Bapak di-share kitu nya ngalakungan grup hidup sadaya tiasa ngakses ieu gitu ya. Nah, cobi urang buka sarangan. Nah, di dia hidup sadaya di panglawungan anu kadua ieu bade diajar ngeunaan nulis teks biantara gitu ya. Minggu kamari nu kahiji hidup apal kana eusi sareng struktur biantara. Di minggu anu ayeuna hidup sadaya diajar nulis teks biantara gitu ya. Nah,
aya udagan pangajarana gitu nya. Aya udagan pangajarana. Biasa ditingali ka payun udagan pangajaran anu kahiji nya. Hidup sadaya tiasa nantukeun tema biantara secara komprehensif nya. Mangga pada tema naon we oge sumangga diwikeun deui ka hidup. Anu kadua, hidup sadaya tiasa ngadamel hiji teks nya. Hiji teks biantara dengan kreatif gitu ya. Jadi aya dua udagan pangajaran anu baris dihontal dina panglaungan urang anu kadua ieu. Biasa dihatos? Oke. Ya, anu salajengna nah ieu. Cik, kumaha sona ari milih jejer biantara teh. Nah, aya sababaraha poin upami urang milih jejer atanapi tema dina biantara. Ya, anu kahiji misalna jejer biantara luyu jeung kasangkutan audiens, boh umur pagawean jeung daerah. Janten urang oge kedah apa nya kinten-kinten audiensna nya nu aya di payun urang teh sapertos kumaha gitu ya. Nah, eta anu kadua jejer biantara luyu jeung waktu oge situasi anu tos ku Bapa diwugikeun. Misal kamari urang sadaya di sakola mieling ngeunaan kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-77 kitu nya. Tah nya upami teks biantara oge nya luyu jeung waktu oge situasi berarti ngeunaan kemerdekaan Indonesia anu ke-77. Sapertos kitu ya. Nah, anu katilu di dieu jejer biantara ekses jeung spesifik. Jadi pamit tentang kemerdekaan nya langsung tentang kemerdekaan. Biasa dipahami ya tingkat dia. Oke, anu salajengna nah aya sababaraha jejer ke nyusun biantara teh. Aya sababaraha tema gitu dina nyusun biantara teh. Nya hidup sadaya biasa nggali ti hobi misalnya teh, anu kadua ti pengalaman pribadi, terus didugikeun ka para audiens, anu katilu ti keterampilan sapopoe. Oh ieu jurusan RPL, oh abdi di sana bade temana tentang teknologi. Terus bios-bios seperti itu ya. Anu caket sareng urang gitu. Nah, anu kaopat kejadian-kejadian aktual. Nuju rame naon ieu kinten-kinten ayeuna anu tiasa di damel tema gitu ya. Tema dina biantarana tiasa eta oge. Nu salajengna paguneman publik. Nya nu naon anu nuju dicarioskeun di masyarakat teh naon ayeuna. Nah, eta bisa dijadikeun tema itu dina biantara. Sareng anu terakhir aya biografi tokoh sareng pamanggi pribadi. Biasa dipamit ka dieu. Nah, ieu mah sababaraha jejer nya, contoh sababaraha jejer keur nyusun biantarana. Nah, anu salajengna nyusun naskah biantara. Nah, upami hidup sadaya bade nyusun naskah biantara, tidak kedah apa-apa. Ieu teh kinten-kinten di acara naon? Biantara teh. Kitu ya, nu kahiji eta. Kinten-kinten di acara naon? Ya. Anu kadua, naon jejer tema eta acara teh? Apa tos kitu? Ya, lajeng saha wae nu baris ngahadiran kana eta acara. Ya. Salah kunaon urang biantara dina acara eta teh. Nah, ieu hal-hal anu kudu urang perhatikeun. Nalika urang bade nyusun naskah biantara. Biasa dipiatos leuwih ka dieu? Oke. Nah, Bapak aya hiji tayangan video yang hidup biasa tonton sareng kerjokeun sareng pami aya hal-hal anu kirang dipiatos biasa catat dina buku tulis sewang-sewangnya.
demonstrasikeun diantara sorangannya. Tah, cik Bapak Tumaros. Sabada hidup tenan tadi video pengajaran ku Bapak didugikeun aya naon we kinten-kinten di eta. Ya, Neng, mangga. Ya, suatuna tiasa karada tarik ya. Mohon. 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 Nah, leres pisahnya gitunya. Tadi kan hidup pas kapal ya. Dina biantara teh aya strukturna. Aya bubuka, aya esi, aya panutupna. Ieu langkung detail gitunya dina video nu Bapak didugikeun tadi. Saul? Ade? Ade? Nah, saur Ade Risma didugikeun gitunya dina bubuka teh aya salam bubuka. Aya teh aya muqaddimah. Katilu aya pambagea atau kata sapaan. Nukobat aya muji syukur. Nah, eusi tadi dina video ngadugikeun naon-naon anu baris diinformasikeun ka audiensnya. Tadi oge di panutup aya ngahaturkeun nuhun, menta hampura, sareng-sareng panutup gitunya. Tadi saya pisan ngawaleuna. Nah, hidup sadaya ayeuna ku Bapak baris dibagi kelompok ya. Anu ieu kelompok hiji, paling jitu kelompok 2, anu ieu kelompok 3, anu ieu kelompok 4, pangkat kelompok 5, sareng anu pinggir kelompok 6. Jadi tipe dina hiji, 2, 3, 4, 5 sareng 6. Nah, ayeuna proyekna hidup sadaya ngadamel hiji teks diantara. Ya, biasa diskusi sareng rerencangan. Jadi Bapak pas aya KKPD-na gitunya. Pas aya KKPD-na anu Bapak bakal dibagikeun hiji-hiji ka hidup sadaya nanya sabi.
Ya, hidup sadaya tiasa regepkeun heulanya. Di dieu aya pituduh migawe LKPD. Ya, dina lembar kerja peserta didik diharap hidup kerjakeun kalawan lengkah-lengkah ieu dihandap. Ya, anu kahiji P masing-masing jieun hiji teks diantara kalayan diskusi jeung kelompok anu geus ditantukeun katamtuana saperti ieu dihandap. Ya, adamalna nyalira-nyalira nanging upami aya anu kedah ditaroskeun tiasa diskusi dina kelompok ya. Ya, kahiji temana bebas ya. Minimal 2 atau 3 paragraf ya. Komponen anu dipenteuna eusi diantara struktur diantara gaya bahasa, kerapihan, sareng ejahan. Ya. Anu salajengna eusian pancen anu dipidangkeun kalayan taliti tur ati-ati ya. Eueuban jawaban ucaran ngumpulkeun informasi ti sababaraha sumber, tidak sadaya tiasa milarian tina sumber-sumbernya intinya aya buku, tidak sadaya nyandak membantu HP gitu ya. Tiasa pilarian tina sumber-sumber informasinya. Nah, upami atas rengse hidup sadaya tiasa sawalakeun sareng bapaknya. Upami aya anu kedah ditaroskeun sumangga engke Bapak muter ka tiap kelompok ya kanggo ngontrol pada momen hidup tos dugi ka mana. Tiasa dipiatos? Biasa. Nah, sumangga ayeuna ku Bapak dipasihan waktos kirang langkung 20 menit kanggo ngarengsekeun pada momen anu tos ku Bapak didu. Ya, sumangga dihaturana. Dikerjakeun di anu kaduananya anu kosong ieu mah pituluna. Alhamdulillah dipasihan nami sarang kelas gitunya di Angget mangga dimurahkan ya. Upami misalnya aya nu kedah ditaroseun ka Bapak enggak enggak
Iya, mana? Nyaliran. Aya anu kirang atas, anu bade ditafsir ka Bapak? Atas sadayana? Nanya lanjutkeun proses pendamelan ya. Hidup sadaya biasa milarian sumber referensi tentunya dengan seukur dina buku sumber hukum. Sareng ti KPD unggul hidup sadaya biasa di HP, biasa milarian informasinya pintar-pintar masih secara dina nyusun biasa ya.
penghilapnya tidak sadaya menghartoskeun eusi diantarana lajeng struktur diantarana gaya basa kerapihan sareng ejahannya pada biasa sae itu dina musim diantara. Ya, waktosna 10 menit deh nya.
ya kan. Terus itu kan bagian jadi ya, nomor dia dibatas jadi biasa dibatas ya.
nya kanggo ngareksikeun anu tos ku Bapak di informasikan ya. Anu parantos hidup biasa kantosan karencangana anu taceng-tengsen ya, diskusi pada hidup biasa kolaborasi gitu di jero kelompok nya. Tadi Bapak tahu sekarang menceritakan bahwa saya pada melana ya. Ya, parantos ya, sadayana nya. Nah, cing, cobi kelompok hiji atas, kelompok 2 atas, kelompok 3, kelompok 4, 5, sareng genep. Nah, ayeuna urang cobian nya ngadugikeun atau presentasikan, komunikasikan hasil padamelan anu tos hidup kerjakan intinya dina tulis biantara teh ya, sumangga saha heula anu bari presentasi kelompok mana heula. Nah, neng mangga biasa ngada sebatkeun nami sareng ti kelompok mana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada sareng dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yudhri Madani Setiara, kelompok 2. Abdi di dia pada yang menunjukkan biantara Bukana kitu nya, bukana we sok mangga dibacakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Hadirin perkumpulan kita hormat, Pak Satya, salam bulan sunnah, dan rencana sadaya, anu kuati kita sunnah. Lalu dipayun hayuan sama kebijaksanaan orang syukur ka Allah Ta'ala anu parantos masihan waktos kawan sadaya ugi biasa kata tentara kita iya acara. Alhamdulillah kurang biasa kontrol ingin melihat dina kaayaan sehat walafiat. Untuk itu diakui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun ka kelompok 2 ya, terima dani ya anu tos presentasi ngeunaan bubukana. Tadi kita lengkap deh
kelompok mana anu bade kelompok sabaraha ieu? Kelompok 5. Sebatkeun nami sareng presentasikan hasil pada mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Putri Tasya Amanda pada presentasi penggunaan proyek anu tos di bidangna. Abdi di kelompok 5 pada ngalungikeun Esidiantara. Dina kesempatan ieu simkuring bade salujeun diantara perkawis kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atau wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun dina sagala panyakit. Kumaha itu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat. Bersihan awak atawa ibak, bersihan kuku, ngosokos anu rutin eta contoh anu sehat. Contoh sanesna urang kedah miceur runtah kana tempatna, tekeni miceur runtah di mana wae. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang teh suci sareng bersih. Ya, emprak heula kanggo kelompok 5. Harus mulai lengkap gitunya. Tadi di kelompok 2 ngadugikeun buka diantarana anu dilebetna teh aya salam buka, aya mukadimah, aya pangbagia, sareng aya puji syukur. Tadi di kelompok 5 oge pasti dugikeun tah ya, pasti dugikeun si diantarana. Keunaan naon tadi teh? Kebersihan, ngajaga kebersihan gitunya. Saya pisan memang kedah caket gitunya sareng urang. Sana urang teh kan salaku pelajar ngajaga kebersihan, kedisiplinan, tema-tema anu aktualna ya pertos kitu. Nah, ayeuna bagian panutup. Kinten-kinten bade kelompok mana anu presentasina? Oh, ya, mangga. Dia selanjutnya sebatkeun nami di kelompok sareng selanjutnya ka rada tariknya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Wida Amelia Nurhadifah di kelompok 4 pada ngalungikeun panutup dina diantara. Yang saat itu biasa kapihatur hapunten diri aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta dina panutupna aya naon we cenah dina panutupna teh? Aya ngaturkeun nuhun, menta hampura sareng salam. Nah, ku Bapak tos katinggalinya tos aya kemajuan dina nulis teks diantarana sapertos kitu ya. Tadi tos dipresentasikeun ku Bapak tos diparios oge. Ternyata memang tos saya gitunya dina kadama proyek diantara nulis diantarana tos saya bisa lihat. Nah, kita bersadaya ayeuna minangka panutup ti bapaknya kinten-kinten aya nu tiasa nyimpulkeun teu pangajaran ayeuna. Oh iya Neng, mangga. Biasa ngadeg Neng. Materi anu parantos diajarkeun dina pertemuan anu kajian eta milih jajar diantara tujuh pasangan Mohon. objek Mohon saja. jajar diantara tujuh yang suatu Situasi. Ya, laras. Teras. jajar diantara Ekses. secara spesifik. Mohon. Ya, atur nuhun eta heula kanggo. Nah, aya deui anu bade ngadugikeun hasil kesimpulan dinten ayeuna, cum sumangga diaturana. Oh, mangga, kelompok kita biasa ngadeg. Nah, ya. Katarik suantena pada sekarang. Ayat sababaraha hiji diajarkeun usum diantara Mohon. hiji hobi, dua pengalaman pribadi, Ya. tilu kapaninggalan satu poe, Mohon. opat kajadian aktual, lima kagunaan publik, enam biografi tokoh, tujuh pamanggi pribadi. Oke, emprak heula kanggo kelompok. Sadaya naon anu tos dijulungikeun ku Bapak dina pangajaran dinten ayeuna teh, maka dina poke pas mulai ngararancang agama teks diantaranya kanggo ke minggu payun
demonstrasi di antara anu tos teksna anu tos ku hidup sadaya disiapkeun gitu ya. Nah ini satu acan ditutup ku Bapak, ieu di Bapak aya LMS nya media Padlet, hidup sadaya tiasa ngakses. Di dia aya evaluasi pengajaran gitu ya. Kali dia aya evaluasi pengajaran, hidup sumangga tiasa dikerjakeun waktosna dugi ka sonten tabuh setengah opat ya, atanapi tabuh opat. Linkna parantos ku Bapak share ngalangkungan WhatsApp grup ya, hidup kantun ngerjakeun ngalangkungan HP sewang-sewangan ya. Sabatas itu hatur nuhun anu parantos aktif dina pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun ka kelompok 1, ka kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sareng ka kelompok 6 anu parantos aktif dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nya. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kitu. Nah, minggu payun hidup sadaya baris ngademonstrasikeun biantara teksna anu tos hidup pidamel di dinten ieu. Sumangga hidup tiasa literasi gitunya, milarian sumber-sumber kumaha sih cara biantara anu sae teh nya biasa di bumi literasi nya ngalakuan YouTube, Google sareng anu sanesna. Sakali deui Bapak ngaturkeun hatur nuhun anu parantos aktif sadayana dina pangajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna nya. Ku Bapak dicekapkeun dugi ka dieu pangajaranna, hapunten bilih aya kalepatan ti Bapak ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.